Jalan kan, matiin ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Masih tetap di channel Preman Eureun Jalan-Jalan. Salami Tengider. Kararangkeul, tangkeul. Mantap. Ya naon ya rarame kieu nya. Aduh. Oke, bener. Siap. Ulang tahun yang ke-4 tahun. Alhamdulillah, punya laku teh naon kemarin. Laku teh pertama yang generasi buat bikin buat berjalan berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun mantap. Gimana aja nih? Perkumpulannya biasa kalau luar? Ayo. Ya, kami. Yo guys. Jalan-jalan dan Jalan-jalan. jangan lupa bahagia. Turunkan. Turunkan kali. Belahnya. Oh iya teh. Amin. Milaku. Berjalan lagi malam laut. Tahu sabaraha di dia. Dari jam 4 jam 4. Tapi alhamdulillah sadayana no miras. No way. Bagus. Saya. Kompak. No miras. No way. Biasa seperti kemarin lembar ka akmil teh diperjogikeun keahlian skill gitu tapi bebas gitu. Kalau buat member sendiri mah bebas, tapi kalau misalkan ada yang mau ide MC kita harus belajar dulu. Kalau cuma dari nol Ya, siap. Tapi semuanya tertib, maskernya dipakai. masker pakai Pakai. Ya bagus, soalnya kan demi keamanan ya. Soalnya sekarang kan lagi ada rame-ramenya wabah virus corona gitu kan ya. Beramah sekarang orang Sunda aslinya ulah pipiluan ku penuh zaman gitu kan. Rek zaman gitu rek yang penting balik deui ka diri urang. Sekasarna ge dari urang untuk urang gitu kan. Jadi sekasarna bahasa urang teh hayang dihargaan ku batur teh kembali di ka diri urang gitu kan ya. Makanya ka generasi muda nitip bahasa Sunda asli orang Sunda asli. bahasa Sunda hayu urang memulai ku urang lamun teu ku urang bade ku saha deui terus teh ulah kasecana ku zaman ayeuna nuju viralnya ya zaman viral ayeuna teh naon cenah bahasana teh Anjing, goblok, bagong. kayak hutan gitu makanya teu pantes tuh kita masa ada pendidikan kanggo urang-urang eta nah teu seueur anu ku abi bade diparos gitu kan ari abi namanya sumping ka dieu kararasan monitoring di lapangan keur mah pas lami teu jalan-jalan gitu nya di luar ninggal aduh rame-rame teuing aya naon gitu kan hampura sekali deui ulah ngerasa kaganggu ka sumpingan pribados ka dieu tim abdi ka dieu seukur silaturahmi gitu nya mangga salajengna teraskeun acarana selamat sukses kanggo Akimilaku mudah-mudahan jaya selalu. Amin. Selamat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.